Emang dengan palakan ya nya. Ayo. Angkot teh. Aya angkot aya angkot nya. Aya angkot tuh. Ayo. Erek. Ayo. Ayo gaskeun. Coba. Yuk. Mana jata? Aduh Bang, cada kengingan. Bang Abong, kuat. Aing tadi melang sakieu tah. Dah. Yuk hindit. Yuk. Anjing, bos aing saan mahak nawan anjing. Aduh. Keren ya. Aduh, anjing. Menangan teh aja. Ayo teh atuh. Ayo nama bos. Wilayah Raja Pola udah cekep, kurang ulah pesiodeng. Bener teh ya? Bener, Bing. Ayo nawang cekeran di dieu. Anjir, aya jangopeun we. Kumaha? Bing, ayo nama daerah dieu teh kawasan Subus Ebo we. Pesiodeng bawa. Oh, anjing unan-unan. Kalau main kekuasaan kurang di daerah bos. Ya betul, Bos. Ya, Ya. mainan bos. Mang pesta pokoknya mah. Aduh, aing mah Ji tuh. Bebenangan we nama euy. Sigan. Aji. Ji. Aji. Si Eboy semua bener ya euy kudu dilaporkeun ku aing ke Bos Odeng anjing. Ayo, kok bejaan, budak budak si anjing letik-letik waranian si anjing ngacak-ngacak ieu terminal Raja Pola si goblok. Ji, ayo lapor Ji. Berangkat. Ji. Bos semua balik bos. Si Eboy jeung balad-baladna geus ngacak-ngacak terminal Raja Pola bos. Bener, Bos. Geus teu aman ya terminal bos. Ulah Kudu dateng, amankeun bos. What? Waduh, si gerombolan boys. Wah, balik dia. Geus nincak hulu ka dewe kayak gitu carana mah. Ayeuna terminal Raja Pola geus mulai dikuasai ku si Eboy jeung gerombolanana. Mun sari aya kawani bieu ku si langsung datang ngalih laporan ka aing kehet. Bos aing tetuan ieu mah teu ngabejaan teh. Aduh, ari sia teu balik teuing. Erek, teh sieun kumaha sia ngomongna ge teh tegas atuh lebay. Geus sok datang aja aing ayeuna. Siap. Oh itu bos. Naon dia. Oh, jadi iya si kutu tumila teh. Bener, Bos. Weh, Katakan. tetet bengek. Si arek menguasai di terminal Raja Pola. Moal bisa, Bu. Kehet. Terminal Raja Pola geus dikuasai ku aing ajeung ku si Bombom. Sia tong nguasai di dieu kehet. Tong malak ngarusukeun di angkot-angkot dipalakan tukang dagang dipalakan ku sia. Itu uang mah biasa we tuh mah. Gara-gara sia Ebo jeung anak buah sia. Terminal Raja Pola geus teu kondisif deui. Lamun malak kudu kos aing, malak 20.000, pulangan 10.000. Degetan goblok. Da anu malak teh butuh kewajiban keur pamajikan kehet kudu ngejo. Aing sia malak 20.000 10.000 dilebok kabeh. Kudu kos aing turutan malak. Sia ulang nguasai di dieu kehet. Iya tuh. Ya, lebok. Dia kehet. Engke deui sia tong wani-wani malak di terminal Raja Pola. Polon tong sia. Terminal Raja Pola kekuasaan ing kehet. Sia mah malak taruh di pulangan. Degetan goblok. Suruh balik bos ya. Baik. Sia boy, nah kadon dibikeun boy. Aing capek-capek malak boy. Oh, si bos mah tuh bos. Kan tadi teh semalak atuh bos. Mah bos, oh jangan ngopi ya bos. Ada we tuh. We.